Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Wilujeng patebang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris nyanggakeun carpon humor judulna Kang Jaja lawan Bayawak. Ngaran-ngaran jalma aya kalana nandangan naas, tara salawasna jaya, tara salawasna gagah. Kadang-kadang balatak harta, kadang-kadang ngalaman kata langsara atawa namprak taya tangan pangawasa. Namprak sanajan ngan sakadar hayang bala-bala atawa kadaharan basajan pantar jajanan pasar. Saprak ngalaman yang saya natangkal kalapa mangkarta panyawah babahcan, Kang Jaja rada samar kahayang. Sawatara mangsa Kang Jaja ngaprak ka pasawahan ngalaan karaca atawa hahayaman, malah kalan-kalan ngala anak Bayawak sagala. Bayawak mah aya anak nawahangan, najan kadang-kadang hanjat ka darat. Ngan sanajan sabaraha hayangna, Kang Jaja mah narah ngala atawa ngadahar kalapa. Basana waas, matak ngarakacak manah anaras kana pangalaman, basanya ka anah anak mangkarta. Dahar Bayawak, wah can ngalaman asa nama. Bayawak mah kasap serta matak barangasan. Mata Kang Jaja mah tara ngadahar. Sabab pan Bayawak mah jang bahantas atawa calana Tarsan. Dahar kalapa atawa Bayawak mah narah, ngan kana bala-bala mangagalaksak. Saban Ahad atawa Salasa Kang Jaja ngahaja ngasakan bala-bala aya kana sabarapat aya kanana. Basaana jang tambah ngagaranggam. Padahal mah Kang Jaja salawasna ngarasa lapar, samangsa-bangsa pada haranana can kararaban bala-bala. Ngan basa Salasa tanggal 18 Awal mah Kang Jaja nandangan naas. Pada haranana kerasa panas, asa tas ngadahar arak. Kang Jaja nahan rasa panasna pada haran. Ralasaanana asa hayang ngawak-wak kasasaha, manahana barangasan, malah kadang-kadang mah manghap. Asa hayang ngadahar cak-cak atawa ngagadabah kadal sagala. Coba mastakana karasana asa ngalayang kawastas ngaganja. Padahal Kang Jaja mah pantara ngaganja sabab apal agama ngalarang kana ngaganja. Pan haram pak, jawab Kang Jaja basa paanang tetanggaana nanya nah Kang Jaja tara ngaganja. Sabab ngerasa taak, Kang Jaja tatamba kabah kamad, jawara galak asal Karawang. Kang Jaja balaka hayang damang panyawatna, sabab kerasana mataknah nai saawak-awak. Bah kamad ngarampa padaharan Kang Jaja aya kana saparapat jamna. Barang cacap saparapat jam, rarai bah kamad katara rada asak lantaran ngerasa ham-ham kana panyawat Kang Jaja. Kang Jaja, jam sabaraha sarapan? Bah kamad nanya. Jam 8 bah. Nah nanya sarapan. Kang Jaja penasaran. Sarapan Bayawak? Bah kamad katara ham-ham. Kang Jaja kalah Kang ngagak-gak. Abah mengacaprak ah. Sarapan bala-bala bah. Bayawak mah panjang bahantas atawa calana Tarsan. Bah kamad katara nahan napas, namatana kawas aya kapanasaran. Nyaan Jang Jaja andahar bala-bala. Nyaan bah saparapat ayakan malah, jawab Kang Jaja. Bah kamad ngawas-ngawas kana padaharan Kang Jaja. Masyaalahna, bah kamad kawas rada asa-asa. Na padaharan Jang Jaja aya Bayawak. Malah anakan aya kana 8. Dar, awak Kang Jaja asa ketabrak kapal. Padaharanana karasa tambah panas. Bayawak karasa ngacak-ngacak padaharanana. Jaba anak-anak Bayawak karasana asa nyasar kana palangkakan. Nah hanya aya Bayawak na padaharanana kamana jalan. Dari rasaan matara tambarakan ngadahar Bayawak sagala. Kang Jaja ngan sakadar nanya namanah sabab awak nanah nai sagala karasa. Jaba panyawat asmana ngadak-ngadak anpal. Kang Jaja namprak taya tangan pengawasa. Kang Jaja pasrah.
Cagah. Hatur nuhun, tata dan miharja pamit. Permios.